Abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti, jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta, persaingan anu sengit. Abdi teh asup ka limbah hitam, hari teh ka limbah hitam, loh ilu mabok teh zina, judi. Ayeuna abdi sadar Gusti, embung abdi mah sadar teh lain teu mampu, embung we horeng dosa. Hampura Gusti, tunggal peuting hampura, mata abdi hampura Gusti, ceuli abdi hampura, bebeneran Gusti. Abdi mah moal balik deui kanu koskara itu, boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti. Abdi sieun ka neraka Gusti, abdi hayang salamet Gusti. Abdi madeg ngaji, abdi madeg salat, dideuleuh ku urang tingkahna. Allah pandeuleukeun, bener tante sia tobatna. Ternyata bener. Amun kubu si Allah geus di hampura sanajan sakolong langit ieu dosa urang eueuhna naonna. Urang aya mabok, aya di urang zina, aya di urang judi, aya di urang tapi urang meratap ka Gusti Allah. Gusti abdi mah ieu teh beureunanan ieu teh hendak naonan Gusti abdi mah hampura teu aya kasasaha mun tayang tengan ka Gusti wungkul sebab abdi teh mangeranan ka Gusti. Eta baca bedang tiki tunan garang-garang Abu Nawas ilahila sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi. Eta Abu Nawas pikaseureun Abu Nawas mah salilah hirupna teh leuleuhna doang kan nyanang geus hayang seuri. Pas kagus dur eta leuleuh hayang seuri. Mun teh hayang seuri gerget. Kitu ka Abu Nawas ge sarua. Gusti Allah lamun tadi nyaritakeun masalah munafikin kuari mah nyaritakeun Yahudi jeung Nasrani. Lantaran di dunia mah moal eureun-eureun terus bae. Munafik, Yahudi, Nasrani, bahkan kuari mah ambalaya. Disatukangeun eta teh aya Buddha, aya Konghucu, aya macem-macem. Tak ieu teh kafir salian anu mangeranan ka Gusti Allah jeung nu ngarasulan ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kafir. Yahudi mempercaya ka Kangjeng Nabi Musa jeung ka Tauratna, teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihi. Nasrani Kristen percaya ka Kangjeng Nabi Isa berikut jeung Injilna, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berikut jeung Al-Qur'an. Padahal tiniti Zabur, kemudian datang ke Taurat, datang ke Injil, diterangkeun yati mim ba'dismuhu Ahmad. Dina Al-Qur'an geus dijelaskeun bakal datang nabi akhir zaman ngaranna Ahmad atau Muhammad. Ahmad teh heula. Kadituna loba ngaran-ngaranna. Nah, eta sifatanana socana kitu, pangambungna kitu, cepilna kitu. Bin Abdullah aya lahirna geus dijelaskeun di Zabur, datang ka Taurat, datang ka Injil. Ketika lahir Kangjeng Nabi anu sadar maca Taurat jeung maca Injil, langsung iman ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anu nyekelan Taurat jeung Injil takabur, tawadu, embung imankeun ka Kangjeng Nabi. Ditahrif Taurat, ditahrif teh dirubah, Injil dirubah. Maka lobalah kuari Injil. Nah iyalah perubahan. Tetap Injil nu aslina mun dibaca teu saeutik budayawan, ilmuwan, tokoh-tokoh nu maca Injil asli kemudian iman ka Kangjeng Nabi. Mantak eta dirahasiakeun Injil Barnabas nu asli. Nu aya mah kuari Injil Yohanes, Injil Perjanjian Baru, Perjanjian Lama itu pernah dibuka. Aya kuari di mana tuh? Di perpustakaan gitu UGM Yogyakarta. Rapih teu meunang dibaca. Geus puguh
di Amerika, geus puguh di luar negeri. Nu pernah di Maroko dibaca ku sababaraha mahasiswa ketika memohon ka dosenna. Seorang mahasiswa orang Maroko mohon ka dosenna. Nyana waktu di Amerika teh mohon saya ingin membaca Injil yang asli temenang. Dipanggil. Kamu datang nanti jam 11 malam ke rumah. Panggil. Setelah dipanggil, kamu siap mau membaca ini? Siap. Tetapi awas, di sini penuh rahasia. Dari sini sampai sini jangan dibaca. Kalau kamu siap, saya berikan. Ini tidak boleh dibaca. Ya. Dengan perjanjian anu luar biasa. Dibacalah kunyana. Tetapi lu dijanjikan ulah dibaca teh nggak hanya dibaca kunyana. Ternyata penjelasan Kangjeng Nabi. Idinya lah nyana debat jeung dosenna. Akhirnya dosenna eleh. Sanggeusna dosenna eleh nyana menyatakan masuk Islam. Diusirlah di Amerika. Balik ke Maroko. Ngembangkeun agama di Maroko. Lu tata dina Kristen. Nyana asup Islam jeung kuat jasa Islam. Cerita kitu lain anyar. Lain saurang. Loba jasa. Nu mantak diamankeun Injil lo asli. Temenang dibongkar. Dari dia halaman sekian kan. Nu mantak loba umat Islam anu talar Injil. Loba jasa. Diadukan kuarima di dunia internasional ilmuwan Islam dan ilmuwan Kristen dan diadukan. Oh rame. Di batur mah rame adu kekuatan argumentasi antara Islam dan Kristen, Islam dan Katolik, Islam dan Protestan. Rame. Jol Gus Dur. Cek Gus Dur apa-apaan. Apa-apaan kok diadu-adu begitu. Semuanya ini agama Tuhan. Pada megang kitab samawi. Udah, yang Kristen-Kristen, yang Katolik-Katolik, yang Protestan-Protestan, yang Muslim-Muslim, pada punya agama. Nanti di akhirat, adu kekuatannya siapa yang ke surga dan siapa yang ke neraka. Gus Dur, tidak perlu diperdebatkan. Sebab ini mah urusannya hidayah. Sekarang mah, tong kuatkan iman kita sebagai umat muslimin, mukminin. Dan silakan kamu kuatkan umat Kristiani. Silakan kita hidup bersama-sama. Satu negara, berbeda agama, tetapi jangan ada huru-hara. Ini negara kita dan ini adalah sama-sama bangsa kita. Ya cerita di Indonesia. Lantaran diakui mempersatukan umat. Nyana ngalancong ke Amerika, nyana ngalancong ke Belanda, ngalancong untuk mempersatukan umat. Sehingga diakuilah nyana adalah raja agama sadunia. Jadi menurut Gus Dur tidak usah dipermasalahkan soal agama. Sebab cak Gus Dur Islam rahmatan lil alamin. Patokanana eta bae wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kalau betul-betul jadi rahmat, tidak harus ada pertikaian. Ketika nanti ada permasalahan negara dengan negara, nah di situ barulah kita mengadakan intervensi perang. Caknya ini negara mah di dia sabangsa ulah caknya. Kecuali kayak serangan-serangan. Motifnya apa nanti? Kakarak. Urang ayakeun peperangan. Atau urang teh dijajah seperti tahun 45 sebelumnya. Nah, perang urang. Motifnya bermacam-macam baheula waktu urang dijajah. Aya nu motifnya bangsa, negara, agama. Sarua. Seperti Irak, ada yang menyatakan ini adalah politik, ini adalah ekonomi, ini adalah agama. Silakan, berbagai penafsiran memang begitu. Tapi lamun sanagara tetap urang teh kudu itu non gitu ngaran saling menghargai. Saling menghargai sesama, terus diakui benar Gus Dur mah. Mantang nya nama teu diaku ku sakabeh agama, terutama agama Brongsai. Lantaran bahwa di zaman Soeharto teh benang berkembang, teh budak Konghucu teh benang kudu ngekor bae kanu 4 kanu 3 kemudian menjadi 5 dibuka oleh Gus Dur seserian KBG. Bahkan aya jelema anu luar biasa sakit hati terhadap non gitu keputusan, gitu kebijakan Presiden Soeharto waktu baheula mana eta di Kalimantan, hari eta di Medan,
aya agama nu kudu ngekor ka Hindu padahal agamanya na sorangan disebut agama kahayanan. Eta agamanya tapi kulantaran teu meunang ngekorlah ka Buddha. Ketika Gus Dur jadi presiden, kunjungannya ka ditu disahkeun sebagai agama mandiri dan kembangkan cak Gus Dur. Terciumlah oleh laskar Islam. Apa-apaan ini Gus Dur? Demo besar-besaran ke istana. Demo besar-besaran ke Monas. Lantaran keputusan-keputusan Gus Dur anu luar biasa. Dijawab dengan lantang ke Gus Dur. Pisahkan agama dengan negara. Walaupun agama membutuhkan negara dan negara membutuhkan agama. Tetapi mana dan kapan kita harus bicara? Sekarang kita bicara persatuan. Lepaskan agama dengan negara. Artinya politik. Jalankan politik. Jalankan agama masing-masing. Oleh pengatnya masing-masing. Eta kakarak datang kadinya ngomong Gus Dur kata. Encan angges. Maksudnya supaya menaruh perhatian dunia. Deleken 4 tahun yang akan datang. Hanya Gus Dur mah begitu sih. BBJ membalas BBJ-nya. Orang itu hukumnya sih. BBJ ka urang. Atunyin beren repot bae. Padahal geus aya sen namangan urang teu paham. Lantaran urang teu bisa diajak lari ku Gus Dur, sen nama geus aya. Mana geus aya? Nu tadi berbau liberal Gus Dur teh. Tetapi ternyata Gus Dur di NU kembali ke hitoh 26. Eta pan membawa ahli sunnah wal jamaah. Pan eta teh isu anu luar biasa, kembalikan itu ke hitoh 26. Nu atak orang Amerika bingung. Kamari ieu nyana teh luar biasa dina agama loyalitas kok wari kembali ke hitoh 26. Kembali ke hitoh 26 berarti neuk mengkelompok deui. Bingungeun urang Amerika ge. Sangkep bae kitu jelema. Urangna nu teu paham orenganan di dunia internasional deuk dibuat keki di urang deuk dimurnikeun supaya kabeh nyorot Indonesia sesuai dengan agenda baheula bakal aya di Indonesia terjadi Islam mendunia dengan tersimpanna kitu piagam Jakarta. Teu meunang ku Gus Dur dibuka sebab tambah lain kudu dibuka dilaksanakan. Gitulah ahli politik internasional teu kaharti ku urang. Hartila silakan bae. Angan make undang-undang ayat 10 undang-undang 1 tidak boleh dakwah melalui iming-iming. Kalau melalui iming-iming laporkan tangkap. Kedua, tidak boleh door to door baik muslim ke rumah kafir ataupun kafir ke rumah muslim. Ketiga, ketika ada sumbangan dari luar negeri untuk Katolik Kristen harus lapor kepada Menteri Agama dan fungsinya harus jelas kemana dan bagaimana. Nyeun undang-undang nya ge numantak urang mah tinggalin cak aing ge atuh ka ditu ulin ka kota. Di lembur bae sih. Di baheula aing ngomong Gus Dur sia tinggal calangap bae Pak. Mun urang mengikuti cek ulah ge mengikuti Gus Dur pasti pinter. Tidak mengikuti Gus Dur bodoh. Lantaran henteu sembarangan nya teh deuk lompat ke dunia internasional. Sorotan dunia internasional geus luar biasa. Mungkin bakal rame nama ketiganya ada hubungan jeung Kuba mulai dirinya dijalin Islam internasional supaya jadi sorotan dunia dakwah ke kemana-mana. Iya geus mulai kan jeung Kuba ketika manehanana datang ka ditu ka Kuba kan presiden Kuba na geus kuateun hayang geura ka panggil bae. Anu kudu dijadwalkeun isuk-isuk presiden Kuba datang sorangan ka hotel jam 7 peuting jam 8. Gus Dur tas dicai pan make samping gas pan ngobrol jeung presiden make sampingnya. Itu teh kumaha tuh? Eta lah nu diobrolkeun luar biasa. Kemudian isukna nu dijadwalkeun. Itu ngobrol tidak diperbolehkan oleh dunia internasional lantaran lapor orang Kuba kabeh ke MPR lah. Jangan diizinkan Gus Dur ngobrol dengan presiden, sebab sepertinya presiden Kuba akan masuk Islam. Lain lalagaan perjuangan Gus Dur teh, mantap ke, masya Allah. Menunyahuan, hilangna Gus Dur adalah hilang segala-galanya untuk Indonesia. Urang luar nu ngomong,
Kenapa terlalu sedikit Gus Dur di Indonesia? Bahasa orang luar lain bahasa orang di. Bahasa orang Inggris mengatakan terlalu sedikit orang seperti Gus Dur di Indonesia dan orang seperti Gus Dur di dunia. Karena orang terpaham. Gitulah, tapi geus kukumah ge nya geus kubur. Kumaha teh teu tinggal neangan bae ngan geus aya calonna kuari di Pasar Kemis. Belah ditueun ka Polsek. Cilok make calana aya di dieu. Tah, ieu Yahudi kitabna Taurat percayalah ka Kangjeng Nabi Musa, teu percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, berikut Injilna. Kristen percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihissalam, berikut Injilna. Teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut Al-Qur'anna. Nah, maka dijelaskeun di dieu ulah ragu-ragu jeung ulah mang-mang deui. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusuli. Sanyana jelema nu kalufur ka Gusti Allah, teu percaya bahwa Allah pangeran, teu percaya ka rasul-rasul Allah, wa yuriduna ay yufarriqu bainallahi wa rusuli. Nyana berusaha boga harapan misahkeun antara agama Allah jeung rasul-rasulna. Kuat wa yaqulun bi ayyuminu bihi dudahum, iman ka Allah tapi ka rasulna mah teu iman. Wa yaquluna nyana ngaromong kieu nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd, kami iman ke sebahagian rasul. Cak Yahudi Musa rasul, Isa lain. Wa nakfuru bi ba'd, cak Kristen Isa rasul, Muhammad lain. Ialah bahasana nu'minu bi ba'di wa nakfuru bi ba'd. Urang ulah ragu, kula ge sering jasa. Kadatangan jelema, Kiai eta si kumaha cenah ja pangeranna mah pan Allah nya ge sarua ngan Rasulullah doang nya Isa, urang mah Muhammad eta si nu kitu ge di akhirat ka surga apa kana tangkorak sia. Iman teh aku bu eta teu ngaji teh kos kitu tah teu ngaji teh kos kitu tah cabok-cabok jelema kos kitu. Mang eta berarti aya kamang-mangan nya eta. Masih kene mempertanyakeun di akhirat tu kumaha cenah ja pangeranna mah Allah. Dan Rasulullah nu beda, Yahudi ka Musa, ka Kangjeng Nabi Musa, itu Kristen ka Kangjeng Nabi Isa aya nu nanyakeun kitu. Kiai kumaha tah sih engke di akhiratna? Lantaran jak ai pangeranna mah Allah, Allah kene ngan Rasulullah nu berbeda. Jawab make ayat ieu. Sanyana jelema-jelema nu kalufur ka Allah, kalufur ka Rasulna, ngarepkeun ayu fariqu bainallah wa rasulih. Mungkin ka Allah na percaya, tapi ka Rasul na henteu. Di ayu minum bidunau, ka Allah na percaya, ka Rasul-Rasul henteu. Atau sebahagianana, wa yaquluna nyana nyarita, nu'minu bibadi wa nakfuru bibad. Kami iman ke sebagian Rasul, teu iman ka sebagian Rasul deui. Kami iman ka Allah, tapi teu iman ka Rasul-Rasulna. Sebagian Rasulna kami iman, sebagianna kami henteu. Neta kos kitu teh pannyana teh wa yuriduna yattakhidhu baina zalika sabila. Jadi nyokot sendiri jalan jang leugang nyana kumaha kahayang nyana bae teu nurutkeun aturan Allah Subhanahu wa taala. Iman ka Allah kahayang nyana, teu iman ka Kangjeng Nabi Muhammad kahayang nyana teu make aturan Injil jeung Taurat. Berarti nyana teh wa yuriduna yattakhidhu baina zalika sabila. Nyana nyokot jalan sorangan henteu maca Injil, padahal nyana sok maca Injil teu ngahartikeun Injil. Padahal nyana maca Taurat teu ngahartikeun Taurat, sehingga ngan dibaca doang, henteu diamati, teu diteliti, jeung henteu dipake, sehingga nyana make jalan sorangan. Yuriduna ayatakhizu baina zalika sabila. Eta nu kos kitu kumaha eta? Ulah mamang jeung ulah ragu deui. Ulaika humul kafirun. Jelema nu kos kitu hukumna kafir. Yahudi kafir, Nasrani, Katolik, Kristen kafir, nu lian-lianna ge kafir. Besi kurang jelas ngapirkeunana hak. Ulaika humul kafiruna hak. Cek tukang nahwu mah ieu adalah masdar muakkid li babunil jumlah. Ay hafa zalika haqqa, luar biasa.
Kos itu teh kejadian nu dari kos itu ulah mang teuing jelas-jelasan kafirna biasa. Eta make hakot teh beusi urang aya kamang-mangan ditambahan ku Gusti Allah. Ulaika humul kafirun. Eta jelema nu kali itu kafir. Beusi ragu hakot. Biasa kakafiran adalah ulah diragukeun. Tuh, Masya Allah. Aing kafir kumaha tuh? Wa a'tadna lil kafirina azaban muhina. Jazakallahu a'tadna. Kami mempersiapkan nyawiskeun lil kafirina ka jelema-jelema nu kalalafir kabeh. Jaga di akhirat azabam muhina, siksa anu luar biasa hinana naon? Azabun nar, siksa neraka. Siksa. Geus ulah ragu-ragu ku ari mah sarajannya Tuhan Allah, neraka. Enggak saya pas itu, besi aya anak urang nonton TV. Oh, berarti Tuhannya sama-sama Allah ya, Pak ya. Iya, tuh kalau gitu mah sama-sama Allah nanti di sana juga mungkin ke surga, bukan di pinggir kali ya. Mungkin juga kalau ditolol kabehan nama. Lah, takut gua ditayangkeun kabeh di televisi. Oh, tahun baru, setahun baru. Kemudian atuh ayeuna Natal dan lain sebagainya. Bisa jadi goyang hati budak ku informasi model kos gitu. Dah, nanya ke ragu, jawab ku ieu. Mun aya anak nanya pas itu, Pak, kalau gitu mah nanti akhirnya mungkin ke surga cuma di pinggir neraka. Loh, kok bisa neraka? Dia tidak percaya kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Neraka itu sudah titik. Oh, neraka ya benar neraka. Jadi jelas ke budak ya, oh, gitu tuh. Ulah mungkin neraka juga. Mungkin apa iya, Pak? Ya, ada kemungkinan sih neraka. Kalau kita gaji apa gitu tak? Mantap kita tegas dakwah nate ya, tegas. Ayo gaji mapan kos itu teh. Ya kiai ge neraka. Neraka, ulah eta teh salat ke neraka. Abah cilok salat. Sarua ka neraka. Jadi jelas ya ke budak teh jelas. Oh, atuh urang ieu rombongan neraka mungkin. Tuh gitu wa'adna lil kafirina azabam muhina. Ulah ragu-ragu. Sabalikna. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa nu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurur rahim. Morodi hari jelema anu percaya ka Gusti Allah jeung ka seluruh rasulna kasulna. Urang mapan percaya mun ditanya saha? Allah saha? Cak kiai. Lon. Awas tidak tahu hebat tuh menang gitu. Ayo ditanya dia. Kades ya? Nah. Sia agama mana? Islam. Imana kata? Ka Allah. Pangeran si Allah. Cak saja. Cak emak. Ulah kos gitu tak. Ulah cak emak, cak abah, cak guru, cak kiai. Ulah. Dina tauhid mah teu meunang taklid. Eta mah berarti taklid cak emak ge pangeran Allah taklid karena ka emak teu meunang. Tauhid mah sing ade tan mantep kurang ngaji ge perlu dapat kitu tah. Sing ade tah, perlu tah. Sing ade nu keur ngopi awas. Aduh, masyaallah, ieu ngaji sing ade tah. Ieu penting ieu. Eta taklid teh sadina tauhid mah piki meunang taklid. Tapi dina tauhid mah teu meunang. Ceng. Pangeran siapa? Allah. Cak sia? Abah. Cak abah sia? Emang abah sia pernah ngomong cenah pangeran Allah. Cak bapak kolot nyao, cak bapak kolot mah cenah kayu, tapi cak gitu, Mas. Belon bantah. Udah gitu. Ceng sia? Pangeran siapa? Allah. Cak guru aing. Guru sia, guru sia ngabejan bahwa pangeran Allah. Mun guru sia teu ngomong Allah, nyao. Nyao tah mah. Saya takut kitu tah taklid teh takut kitu tah. Kudu kumaha tuh? Ceng, sia agama sia naon? Islam. Iman ka saha pangeran? Allah. Cak saha sia ieu pangeran Allah? Cak ulah. Kok sia berani bawa pangeran teh Allah? Aya dalilna. Naon dalilna? Aya hulu bapak. Ye.
Oh. Pinter aja lemah. Eta kakara ngaji tauhid gos gitu. Geus atuh sia geus gos kitu aing teu cangcaya cak nu ngomong aing ereh atuh ku sia. Geus eta. Jadi ka mamana ge Allah bae. Dirubah ge Allah bae lantaran geus teger. Allah aya dalilna, aya dadamelanana, teu kaharti cak akal, aya dadamelanana, eueuh nu ngadamelna, bukti dadamelanana alam langit bumi katut eusina berikut katai kebona. Tapi dadamelana Allah paneta, eta kebo, pantai kebo, bati kebo, ai kebo ngajuri ti kebona, ai kebona ngajuri ti mana deui. Tadi itu menang Allah, tai kebo nang Allah. Ini saya amat sih. Cak kumaha teu kahartina aya apa kebo, kebona teu kaharti cak akal aya apa kebo, kebona percis kos aya angin seng bau hitut eueuh nu hitut. Sarua bae di akal-akal kene sama kos itu. Tuh. Ingat kadu keur dahar teh baheula tiluan. Dahar tiluan di sawah iseng bau hitut. Cak batur aja itu nya. Ye henteu, sia meureun, ye henteu. Boku sia tiluan. Siang orang, cak iya kadi henteu untuk ribut tak bau hitut kos kieu cenah urang ieu. Lain henteu, cak iya lain henteu. Kabeh hara henteu. Aya ngomong jin meureun. Aya ngomong ka urang, geus ulah gandeng, setan meureun. Setan ngajawab, "Dawi mah ora etet." Berarti setanna orang Jawa ieu. Atuh lompatan kan. Setan, muntak ulah sok nyudutkeun ka setan, ulah setan ngadengekeun. Cek nusa urang, gak tuh, ayo urang itu tuh, setan meren. Setan kayak embung dah, di desek pas itu, wih mau ratet. Masya Allah. Itu canggu ditinggalkan, biar aku setan, tungtung nama. Ayah beta dongeng. Ingat dongeng Kimas Win mah babaturan abah eta mah dahar di ditu di sekong, pan make nyiru. Ya beneran eta. Nyiru na teh ya atuh nempel ka tai aya taian anakna santri ieu asal dar bau tai pindah asal dar bau tai pindah kelihnya bau tai kabeh ieu aya naon coba deh tadi ada orang eta atuh baleungit mah atuh jadi handap penyiru ya Allah lalakon mah santri nongkos kitu. Saya teh santri teh indah nanti kos gitunya nama. Hartina indah teh kumaha? Dek dahar kakarak nyokot, nyaman jang dahar. Beres dahar di balang tuh. Engke dahar sore mah ku bangke bae. Ku bangke bae aya deui cokot deui atuh tangga coba batur. Jadi emang di pondok keur di pondokna kene perjalanan wali teh geus diatur geunya. Kita mikiran kumaha sore diseduh tendang lah. Gitulah santri kehidupan di mana-mana tabako gitu. Lamun eueuh, ini mah atuh lamun deuk nakak eueuh sulu, atuh eta pager pondok. Nyala ke SDD-nya dicokotan dulu. Otak ge ieu teh kuang ge bae cek nya teh atuh dinya tiris ka masjid. Santri eta kos gitu. Eta pager geus eueuh, hese deuk dahar butuh, atuh pan bajunya na di kadinya santri eta kos. Tapi indah bae. Buktina asup ke pondok pesantren, kuru menang 3 bulan. Alabatan Mike Tyson. Nah, walladzina amanu billah. Jelema anu percaya ka Gusti Allah ngimankeun bahwa Gusti Allah teh pangeran. Da Allah anu ngadamel langit, katut esina bumi, katut esina Gusti Allah teu kaharti cak akal lamun lain Allah nu ngadamelna. Mantak bloon amat jelema didamel ku Gusti Allah ai ibadah katangkal kayu tolol. Ai nu nyieun Allah ai ibadah ka mata poe tolol. Mantak kamari ieu digerhanakeun ku Gusti Allah poe Jumat teh. Abeh naon? Abeh beusi aya nu nyembah ka panon poe. Ulah disembah rusak la tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Ulah nyembah ka panon poe, ulah nyembah ka bulan, ulah walakin jasjudu tapi maneh tasjudu lillahi allazi khalaqahunna ka jelema ka zat anu ngadamel panon poe jeung telusuri Gusti Allah urang mah geus alhamdulillahirabbil
nikmat anu sudah aya papadana aya babandingan aku gede-gedena nikmat iman jeung nikmat Islam. Nikmat dunia mah isu pageto dunyana leungit urangna atau nu ninggalkeun. Nikmat sehat isu pageto sehat leungit urangna ninggalkeun sehat jeung sebagainya. Tapi nikmat iman, nikmat Islam mah anu kabawa ka jero kubur ke alam barzah terus datang ke mahsyar, terus datang ka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu adalah modal iman jeung modal Islam. Mangkat ka Kangjeng Nabi jaddidu imanakum bila ilaha il perbaharui iman maneh kulobakeun maca la ilaha il baca unggal salat minimal 3 kali mantap salat 3 kali jaddidu imanakum cakang jeung perbaharui iman maneh maca Quran maca sholawat maca zikir eta memperbarui iman ieu kuari urang ngaji ngaranna memperbaharui iman ngadenge uraian Al-Qur'an uraian ulama anu urang saminggu ti mimiti balik ngaji datang ka minggu deui dieusianan aku terlipis malu disesep saminggu sakalingan 2 jam digesar redang luar biasa. Ieu penyesihan iman ngaranna. Tak itulah jelema-jelema anu ngimankeun ka Gusti Allah jeung ka para rasulna urang mah pan kabeh. Kabeh rasul teh iman urang mah lain ka Kangjeng Nabi urang doang. Urang mah kabeh sebagai amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi seluruh urang. Nu batak kudu dijadikeun rasul 25. Lainna nabi. Kabeh urang mah percaya hiji Nabi Adam urang keleutik dipagaankeun kumaha urang bari urang diparende teh diempok-empok hiji Nabi Adam 2 Nabi Idris 3 Nabi Nuh 4 Nabi Hud 5 Nabi Rasul terus sabari diempok-empok teh eta indung mah hebat. Tapi indungan kurang hebat mah lain gitu. Empok-empok mimiti buka bajuna. Kateng bohong rembay buluna. Atuh si anak teh nginaheun mak. Aduh, Gusti Allah, macam-macam memang eta. Ngempok-ngempok anak teh kok gitu. Ma'ih walladzina amanu billahi wa rusulihi jelema nu iman ka Gusti Allah. Ngimankeun ka para rasulna teu diwijil-wijil ngan kebenaran Kangjeng Nabi urang adalah nabi akhir zaman eta lah nabi urang percaya bahwa Kangjeng Nabi itu nabi lain percaya deui percaya bahwa Kangjeng Nabi itu nabi lain percaya deui percaya Kangjeng Nabi Suaib nabi rasul percaya apa henteu ka Kangjeng Nabi Isa ka Kangjeng Nabi Lut percaya ka Kangjeng datang ka Kangjeng Nabi Adam alaihi percaya eta teh nabinya rasul. Percaya orang mah mantap di ditu lagi henteu kieu amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rasulin teu wa rasul tapi wa rusuli rusul eta jalma tina rusulun kitabun kutubun tuh sahifun suhufun mantap kita kayak ngaji mondok atuh sia gara-gara teu mondok eta kos kitu tah. Jadi ngaji menyaho rusul teh jama tina rusulun neye jelema iman ka Gusti Allah iman ka seluruh rasulna sakabehna walam yufarriqun temisakeun baina ahadim minhum di antara salasa hiji para rasul kos urang alhamdulillah iman ka Gusti Allah iman ka para rasul iman ka kitab-kitab iman na ila ulaika saufa nutihim ujurahum jelema nu kitu bakal dibere ku Gusti Allah ganjaranana teh nyaeta surga wa kana Allahu jeung aya Gusti Allah teh eta Ghafuran maha hampura ka para kakasih Allah. Amun ku Gusti Allah geus dihampura sanajan sakolong langit ieu dosa urang eueuhna naonna. Urang aya mabok, aya di urang zina, aya di urang judi, aya di urang tapi urang meratap ka Gusti Allah Gusti abdi mah ieu teh beureunanan ieu teh eueuh henteu naonan Gusti abdi mah hampura teu aya kasasaha mun tayang tengan ka Gusti wungkul sebab abdi teh mangeranan ka Gusti. Gusti andai kata abdi di kanarakakeun ja Gusti mah henteu rugi. Abdi di kasorgakeun Gusti teu untung atuh anak teu untung teu rugi mah sapira hiji Gusti balangkeun we haba ka sorga.
Kos kitu cak kalau teh heula atuh we. Bangkeun bae ngan ada ragag we. Eta kos kitu betak eta baca bedang tiki tunan garang-garang Abu Nawas ilah sulil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahimi fahabli taubatan wa fi dzunubi fa innaka ghafiruz dzambi azimi eta Abu Nawas pikaseureun Abu Nawas masalilah hirupna teh neuleuna doang ka nyanang hayang seuri pas kagus tuh eta neuleuh hayang seuri mun teh hayang seuri gerget kitu ka Abu Nawas ge sarua ieu tah ilahi he pangeran abdi lastu teu aya abdi malil firdausi ahla lain ahli firdaus abdi mah potongan abdi kudu ka surga firdaus saraja gitu tah potonganna mah jangan nonton TV aya di abdi ngridit aya di abdi atuh mainnya potongan kos ieu kudu ka surga firdaus lastu lil firdausi ahla tapi Gusti wala aqwa ala naril jahim teu kuat kudu di neraka jahim ka surga potongan ka neraka embung lagian kitu teh omat Gusti sanajan lain potongan ka surga aya di ka neraka geus ulah sanajan kitu tah terus atuh naon teh kalau tuh ka mana atuh sia bisi mah abdi mah teu aya anu dipake ka hayang ku abdi pahabli taubatan abdi mah hayang ditarima tobat mudah-mudahan dibere bisa tobat bae ka Gusti waghfir dzunubi ampura dosa abdi fa innaka maka saenyana Gusti mah ghafiruz dzambil azimi tukang ngahampura dosa nu gede na ieu tah wa kana Allahu ghafura Gusti Allah mah maha hampura sanajan lain potongan surga firdaus ai ka neraka mah urang jadi najis Kita ganti urang ka ieu mah ulah ilah silis eta bae geus surga mah lain potongan ka neraka mah jadi najis cak urang lebur pan jadi kitu eta. Kitu ke hartieuna da eta Abu Nawas madak dibabacalah ku Gus Dur unggal ceramah Gus Dur maca eta bae lantaran leutik dosa sakitu gedena ge mun ku Gusti dianggap eueuh mah eueuh bae. Ieu mun tayang ka Gusti Allah Subhanahu babaca eta tah wiridkeun kurang ilahi la sulil firdaus ya wala aqwa ala nari jahim aya nu sok dibaca ku kolot tapi hatina mah teu nyawan tuturunan ti baheula bae teh mah uga coba dibaca lamun dibaca eta 4 kali faedahna urang dihampura sakabeh baca nu teh mantep salat Jumat ketika Muhammadiyah terjun ka lembur-lembur dileungitkeun babacaan eta sebab eta meunang Abu Nawas awagan jakolot baheula bae ti mimiti Surabaya ya ke Semarang, Bandung, Garut terus ka dieu, ka urang ieu ka dieu. Mun mah teh salat teh eta macan maca eta macan bali. Tanyakeun ge ka kolot-kolot. Ieu eta mah isu pageto mah asal eueuh teh ilah-ilah. Eueuh jak kuari ge atuh. Waalaikumsalam. At-tahiyatul mubarakatuh sallallahu alaihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lain ilah-ilah nyelah motor. Budak pohara jasa. Etalah pembawaan kredit eta kos kitu. Teu tentrem di masjid. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Allah Maha hampura ka para wali kekasihna. Jeung maha nyaah ka ahli taatna. Ayo salat urang mah atuh jore ieu. Ieu bakal nganilai ka urang daek mah. Atuh potongan salat urang teh potongan naon? Gatrik. Coba ayo ke salat diminta Allahu Akbar sumut mah Allah nu Maha Agung. Berarti Allah nu Maha Agung teh kudu aya di jero hate pangagung-agungna. Jol bae. Mobil aya di dieu. Agungan Allah teh agungan mobil. Jangan sok aya di jero hate mah nu agung. Mobil teh ganti bae kitu ieu Avanza ka Innova-nya. Norog sebenarnya. Kalkulasi. Jadi ke sholatnya aya kalkulator. Eta nu rada gede jadi mah Allah Akbar. Satria. Nek gantikeun mana nya. Ega RW gitu ya. Baraduitnya kurang nanya. Batur ge subhan rabbiyal azim nya po Allahu Akbar. Ada takos kitu tah. Cek modal mah kos kitu ayo. Ngandelkeun salat kos kitu kudu ka surga ting bating. Ya eta potongan awan atuh ka ditu mah.
Tapi lain etana daekna cak Allah deh aing deuleu salat sama jorengan aing deuleu daekna ka sia. Unggal zuhur, unggal asar, unggal maghrib, unggal subuh. Kadang-kadang subuh ke jam 8 ban sia. Tapi daekna doang aing mah. Cak Allah teh geus ka surga teh malaikat sama. Ieu jore ja salat teh kajeun jore ge. Daekna doang. Balik di pabrik nya henteu gegeuraan hee salat heula, balik di pasar kadang-kadang salat dengan aya. Ieu mah lain kitu Gusti. Kumaha? Osok lohor asar magul dihijikeun ka ieu sakajeun. Ai geus rahim da rahim. Rahim teh welas. Ai welas kanu bener salat sama atuh ka harti sama. Welas asih kanu bener salatna atuh teh kudu dibahas. Okos jelema barahan kanu sok mere atuh teh kudu dibahas. Ieu mah kanu pelit barahan tak eta rahim. Atuh pelit bae dibere bae pujeuna mah. Pelit berepet dur-dur bae. Dibere bae geus ayu geus. Waktu ngababagi lebaran. Wah eta mah sugi kajeun sugi ge. Itu mah teu kajeun aing mah mere bae ka saha bae fakir miskin kabeh bere bae. Itu mah ulah make ulah terus. Eta rahim ngaranna. Atuh komo Gusti Allah ari ka kiai nu bisa husu ka wali nu bisa husu teu kudu dicaritakeun tah boro-boro cak Allah cak urang ge mejeuna teh maka surga. Bejeuna tah ieu mah anu puyang salat ge hampir 2 rakaat doang. Potong we. Cepet-cepet tah aing lah lamun teu izin ka Allah mah salat puyang aing. Jadi PHK aing nya teu boga duit aing tapi salat banyak Allah Akbar. Cepet amat. Ah saking ge salat aing. Rahim Allah teh nempel kadinya. Cak malaikat jore kajen jore ge cak Allah daekna doang aing mah. Eta rahim teh nempelna kadinya. Aing kanu bagus waktu teh kudu dicaritakeun. Mantaknya luar biasa Gusti Allah mah wa kana Allahu ghafurur. Pokona mah asal salat surga geus gitu. Geus sakitu sanajan bari nonton TV setak ka surga. Ngan ngojaikeun. Hadis Kangjeng Nabi ge lain hakaneun urang ulah cara Muhammadiyah. Muhammadiyah mah langsung bae neureuy-neureuy hadis Kangjeng Nabi. Oh, jelema beuki jengkol keneh. Beuki hulu asin keneh, masih keneh beuki main catur keneh. Deuk nyaritakeun ucapan Kangjeng Nabi nu Kangjeng Nabi mah kapan terbuatna tina nur. Nu ucapanana lain tina hawa nafsu layan tiku anil hawain huwa illa wahyu teu sambarang kudu ditafsiranna ku saha ku ahlina deui atuh mujtahid di zaman Kangjeng mah sahabat atuh memang di masana kaharti mangga teu kaharti naroskeun ka Kangjeng ucapan Kangjeng teh ngajelaskeun Al-Qur'an beres sahabat teu araya ku tabiin di zaman tabiin mah masih haneut keneh ka Kangjeng Nabi tapi tahun 2011 ayo deuk saha mengadu coba urang kuari deuk saha bebeja kuari untuk kebenaran Al-Qur'an sulit tafsiran ku ucapan Kangjeng Nabi untuk menyatakan kebenaran Kangjeng Nabi maknana hese lantaran atuh urang bahasa Arab ge teu bisa boro-boro bahasa Arab, bahasa Jawa, bae Jawa Pekalongan, Jawa Solo sakitu hese. Paling urang bisa Jawana Jawa mau. Arab endi sirah ge? Wede mengkonon. Ai Jawa kos kitu wa tabatu. Eta mah ngobrol bae sakumaha keur perang. Ngobrol kos gelut atuh kumaha gelut teh budak. Eta Jawa. Mandak ngalah awe geulis jasa ya we ditanya. Neng di mana? Cicing bae. Neng di mana? Cicing bae. Neng saking pundi neng? Oh, mau wah geus. Leutik hate aing mah geus. Mau berada deres kana iku kronyo. WG itu mah terparah sedunia ge. Jawane ora diterima iku mah. Boro-boro bahasa Arab, bahasa Jawa ge. Urang ti dieu ka mau lain deui. Urang ka kresek ka kronjo Jawa geus lain deui. Urang ka Serang atuh geus lain deui. Ora pada iku Jawa ge wih. Masyaallah puyeng kita mah ge. Rajeg tapang parah nama rajeg. Tama Jawa lain Sunda lain ya tama.
tapi urang ngadenge ka Solo kali itu ya Karim Yogyakarta urang ngadenge urang Jogja bari ngoser bari sumuhun dawuh adat kekeratonana dipake kabita urang bahasa Jawa ge bagis nunjukna ge geus ieu kieu aduh wahara jasa ieu tah jadi urang deuleu urang Jawa itu jeung Jawa kresek wede bedane akeh temen iku mah ya Allah urang Sunda Sunda urang ka Bandung ka Bandung terus ka Garut beda Bandung jeung Garut Sundana beda seeutik gayana teteh nya lugotna nu beda bahasana mah kitu-kitu kene Garut Bandung Tasik beda Ciamis beda seeutik mun kurang ditelek-telek tapi nu beda jasa mah Cianjur beda jasa ieu mah keur geng-genganana bae geus beda lamun di Bandung naon si anjing tapi lamun Sukabumi naon si bagor cenah mah tah tapi lamun Karawang lain deui cenah mah anjing lain bagor lain anjis beda bae anjir eta keur geng-genganana tuh jadi kudu nyaho ka bahasa gengna segala Bogor lain deui tapi Sunda mah kajen ka mana-mana ge nu paling ngeunaheun di dengena mah tetep bae Sunda Rawa Kidang tama eueun nu teu ngejat kabeh ge gua bae jelema mun ngadenge Sunda eta atuh geus ngejat bae kajen gua mah keur hees ge udang bae pokona mah Masyaallah tapi ada emang geus kitu bahasana tuh antepkeun bae masyaallah dia jeung saka di EWC di bawah teu hei sakurang teh ieu ngobrol tapi urang ditu mah pan biasa bae eta teh ditanya ku kolotna EWC di bawah teu ka dieu widih pohara cek urang teh atuh di ditu mah teu aneh urang nu aneh ge masyaallah ilu dibuat di ewe lurah teh jero-jero acan weh, orang jadi kieu bahasa. Nah, urang keur carita. Jadi di Tangerang mah nu poharana jasa aya. Jawa napang poharana Tangerang, Sunda napang poharana. Malaya lah di dunia kos kitu moal teh. Moal teh. Melayuna tuh kitu sarua bae. Urang ngadenge Melayu bolak. Weh, gua mah lu cari da igok di sini. Mana aya Melayu make igok? Mana aya? Tugas gitu bahaya tau. Waduh Melayu guys parah jasa tamang guys. Tah eta aya di Tangerang kabeh eta. Ya Allah tah dek tafsiran Al-Qur'an kudu paham heula hadis Kangjeng Nabi. Dek tafsiran Kangjeng Nabi kudu paham heula bahasa-bahasa mutaid. Lantaran naon pan bahasa Kangjeng Nabi mah jawamiul kalim. Iraha Kangjeng Nabi nyarita rawi ieu mah kieu rawi ieu mah rawi mah kieu bari motif hukum anu sarua tapi beda-beda lantaran Kangjeng Nabi neuleuh saha nu diajak bicarana nu diajak bicara ieu mah kieu nu diajak bicara ieu mah kieu bicara ieu mah kieu aya jelema laporan ka Kangjeng Nabi begitu laporan ka Kangjeng Nabi soal berjamaah kumaha laporanna ya Rasulullah aya jelema embung berjamaah jeung Muad bin Jabal aya kitu kunaon beuh nya nambah babacaanana panjang jasa terutama salat subuh Kangjeng Nabi dinya langsung ngereket eta mah munda faring jelema Muad bin Jabal kudu dibawa ka dieu deui dek disidang lain hayu kena berjamaah jelema endahan teu berjamaah kudu nyaho salat mah ulah panjang-panjang lamun berjamaah jeung nu asing lantaran ditukangeun tepan aya aki-aki aya al-kabir aya ad-dhaif aya al-hajah jelema teh aya nu kolot jelema teh kapan dicatukangeun teh aya kitu nu boga kabutuh wah ieu berjamaah salah ieu Muad bin Jabal panggil ku Kangjeng Nabi mun berjamaah deuleuan heula cek Kangjeng Nabi deuleuan aya tamu teu eueuh lamun kira-kira aya tamu ngora apa kolot ternyata ieu mah kolot teu beukieun kana salat cepatkan salat ieu ternyata aya tamu asing can pati beukieun kana salat ieu mah cepatkan salatna namun kitu mah tamuna bangsa geus beukieun kana salat silakeun ka salat tah Kangjeng Nabi satu saat pernah ngomong salat sing cepet ka Muad bin Jabal berjamaah
tapi ke Abi Musa Kangjeng Nabi nyarios lamun urang berjamaah simtaliti tarapti tartil rada lilakeun salatna lantaran Abi Musa mah ieu nu berjamaah nana jelema-jelema ahli-ahli Allah kabeh tuh kurang dipadukeun nu ieu mah ka ieu mah titah lalaunan salat ka ieu mah titah cepet atuh saha musuhna harita mana situasi jeung kondisina dideuleu ku Kangjeng Nabi mata urang jadi imam teh deuleu heula oh kan dideuleu ieu mangsa jemping kabeh taraweh budak ngan 7 menit 20 rakaat eta si kumaha ngalempangkeunana dolim beres batur kakara ka masjidnya geus ngarokok mah taraweh geus saya geus beres insyaallah ya Karim anu mentak dulu heula urang ge tuh mentak Abuya Cidahu baheula taraweh mah hayang sajud sekali taraweh supaya saquran tamat teu bareng jeung santri-santri acan santri-santri bae kami keluarga bae naon sebab babacaanana dek tartil dek lalauna kunaon misa atuh bareng bae moal kuateun tuh misa ta eta lah nyaho situasi berarti ulah santri ge santri bae masyarakat kami mah jeung keluarga bae lantaran tarawehna endek make Quran saquran pan taraweh seperti di Bandung baheula kurkura zaman di Bandung ngaji teh saquran taraweh teh dipilih santri anu kira-kira embung babaca panjang teh ka masjid anu saquran bismillahirrahmanirrahim kabeneran giliran 3 nu 2 matalar Quran nu hiji teh jadi make Quran di hareup kitu tah aya parantina majihna menang 8 rakaat pareum listrik da pareum dioper kunyana Allahakumut takatsur hatta zurtum geus kumaha jate talar bogan sami milih 3 supirna nu 2 talar Quran nu hiji adina kiai nu hiji matu santri talar nu hiji henteu pasti cak masyarakat nu henteuna kiai meureun ulah loba ngomong sia masyaallah ta eta jadi teu bisa ucapan mujtahid ge moal bisa dibahas ku urang cok bahasa Imam Syafi'i dina al-um nu sakitu hesena bahasa-bahasa kitu Imam Malik bahasa-bahasa mujtahid al-madzhabul arba'ah sejasa berarti kan kudu aya ashabna anu ngureikeun ucapan mujtahid mutlak anu ngucapan mujtahid ashabna engke eta ashab ge hese keneh diuraykeun deui ku mujtahid fatwa nah urang mah kuari hasil Imam Romli hasil Imam Ibnu Hajar dibelah dieuna deui terus diuraykeun deui ku Syekh Nawawi Banten akur bahasana jeung urang mentak maca we kita berian ngeunaheun urang naon sababna eta diterjemahkeunana ku Syekh Nawawi akur jeung kahayang urang rian ge sakitu hesena dibacana ku nu teu mondok mah kuari deuk langsung hadis Kangjeng Nabi soekeun sia ku aing hese mah kumaha kitu ucapan Kangjeng Nabi teh mentak innamal a'malu binniyat ucapan hiji Kangjeng Nabi cek Imam Syafi'i innamal a'malu innamal sihatul a'mal binniyat innamal sihatul amal pasti sahna beramal kudu make niat di mana teu make niat teu sah tapi Imam Maliki mah kumaha tafsiranna lain innamal sihatul amal atuh innamal kamalul amal binniyat sampurnana amal kudu make niat teu niat ge jadi ngan teu sampurna coba eta tinggal urang ka dieuna pagedruk geus ya usoli bidah cek Amin Rais bidah sia cek urang teh teu sampurna sia ayo angadu terus teu sampurna jeung naon kitu ngaranna teu repeh datang ka kuari Muhammadiyah anaon eta lantaran teu paham ucapan Kangjeng Nabi tapi lamun paham mah sia kunaon atuh teu make niat aing mah berpahamna mazhab Maliki aing mah jeung Hanafi oh mangga aing mah Syafi'i atuh Syafi'i mana sia urang pondok dah eta coba ayo la sholata li jaril masjid illa fil masjid cak Kangjeng Nabi la sholata fi jaril masjid illa fil majlis
daya salat pikeun anu deket ka masjid datang ka masjid kecuali kudu di masjid di tafsiran la salata ay la salata sahihatun di tafsiran deui ku ulama la salata ay la salata kamilatun di tafsiran datang ka ayat 7 tafsir bahasa Kangjeng Nabi na eta keneh la salata li jaril masjid illa fil majlis teu sah salatna bagi nu tatangga jeung masjid mun salatna teu di masjid. Lamun make la salata sholihatun nu deukeut ka masjid teu salatna teu sah kabeh. Tafsiran deui la salata kamilatun. Teu sampurna salatna bagi jelema nu deukeut ka masjid mun salatna teu di masjid sah mah sah ngan teu sampurna. Terus si tafsiran diperpanjang mujtahid bagianana tinggal urang deuk miluna ka mana. Eta ucapan Kanjeng Nabi nu sakitu hesana. Tah ucapan ai urang mah deuk milu ka mana kanu teu salat bae masalah ge. Cek nu teu salat teu ribut bae segala sah segala teu samaning aing cek jeuna teh. Geus, ulah dimasalahkeun ulah salat sia. Blon teh. Eta ucapan Kanjeng Nabi. Sok tafsiran-tafsiranana saha nu mampu nafsiran gitu. Dia lain sa tafsir-tafsirna nya ge ditanyakeun eta nu mantak inna masihatul amal. Naon ta Imam Syafi'i teh takdirna kitu? Ngadalil. Wah, nggak dalil, berbagai dalil dan argumentasi memperkuat bahwa innamal amal teh make syiatul amal, usul fikih teh bagianna. Ieu nu mantap innamal amal lima syiatul amal kamalul amal naon? Nggak dalil dengan berbagai temuan-temuan hadis Kanjeng Nabi dan lain sebagainya. Dijieunlah kaidah. Masya Allah. Kuari ucapan Kanjeng Nabi diomongkeun ku jelema nu tilok pake kopiah. Asana ceulina digertak gaji ku ieu. Ya cerita ulah sembarangan. Quran jelaskan ku hadis Kanjeng Nabi. Hadis Kanjeng Nabi jelaskan ku ucapan mujtahid. Ucapan mujtahid jelaskan ku kiai. Geus atuh kitabna masyarakatna kiai sakitu bae geus hese-hese. Tuh kitab urang keur lempang. Tuh. Berarti kiai teh kitabna masyarakat. Aju kuari kiaina dibere sekupi. Ya, kitab kudu dibelem ya. Belum ya kitab ya. Keberes ya sekupi ya. Ya Allah. Mandak ku Allah teu disinaran. Kitab acak-acakan geus teu kabaca ieu ku masyarakat kitab. Acak-acakan bahasana ieu kitab ieu. Cek masyarakat aing embung maca kitab eta. Kurang teu kabaca. Kurang teh loba sekupian. Ya golkaran di jerona. Baca ku masyarakat eta dijabarkeun teh kos kitu teh nurani ruhani teu bisa dibobohong teu bisa dibobodoh kunaon teh sia teh embung ka itu teu kabaca ku aing mun dijabarkeun kan kos itu tapi urang ngan gideg dong embung jana naon teu kahartieun teh kitabna kiai-kiai teh teu kahartieun kitabna lantaran kitab teh kudu nu jelas panu macana caang matana sinarna aya jangnya anganana lapadna gelede akur kalimahna dibacana nikmat kok nyambung nu maca jeung nu dibaca begitu nu dibacana ieu nu dibaca Quran geus karari amat ieu kunaon asana salah ieu kunaon kahujanan ieu Quran karendem asana ngahiji ieu kalimah-kalimahna ieu ngahiji heuh ngagebleg ieu aya naonan tuh aya sekupi jeung sering ka pendopo meureun ieu Quran ieu. Kajen ku kumaha ge dibere ku atut sakali istighosah 3 juta. Aja teu kabaca ieu kitab tuh. Eta teh kan penjabaran kula mah ngajabarkeun ngan teu ngomong ruhani teh kos kitu. Matak teu kapake. Ngaji di lembur di tongtorongan datang ka peupeus tongtorong. Henteu datang kunaon teh atuh teu kabacaeun ku masyarakat. Teu kabacaeun ngagebleg sia ieu kitabna. Kabacaan coba lamun kabaca mah iya tuh moal saha anu teu nyambung nurani mah tuh nurani mah nyambung jeung nurani deui ya tuh mantap ge ulah sama nah ieu mah keur nyaritakeun hadis sedengkeun ngaji hadis teh lamun hayang masarkeun hadis kudu tamat 7 kali mun Bukhari kudu 7 kali tamat mun Muslim kudu 7 kali tamat naon sababna lantaran bahasa hadis mah samitu sami'na qara'tu qara'na akhbartu akhbarna akhbarona gitu akhbarona akhbaroni
berarti kan ieu tata lepah hadis mas sami itu an anu samina an anu qaratu an anu qarona an anu tuh akhbaroni anu akhbarona anu berarti menang ti saha kuari urang menang ti majalah hidayah gitu ku urang dipidatokeun tanya eta hadis menang ti saha hidayah lumayan sakjana sajuta-jutaan jadi geus beunang ti koran segala ti majalah jang sakadar maca sorangan mah atuh itu salah mah masalah tapi ketika dibikeun deui teu meunang hadis mah kudu nyaho ti saha ieu hadis dan mata kudu ngaji ge mondok atuh sararia itu mah rondok tah gara-garana mah mendak teu nyaho tah mun hayang nyampekeun deui secara khusus ieu kudu 7 kali naon sababna hiji hadis besi aya nu kaliwat macana jeung maknana hiji hadis aya nu keur nundutan engke berarti sami nana poho sami tuna lalagaan berarti nah eta teh hiji hadis sabukhori kudu kadenge bener ti mimiti macana datang ka maknana naon kudu nyaksian urang di guru berarti kudu 7 kali karak silakan namun kakarak sakali doang encan bisa kieu macana an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah teu meunang kitu tetep den riwayatakeun saking Abdillah tuh ngaji hadis ge aya istilah-istilah namun urang geus bisa 7 kali geus siap tempur urang teh meunang an Abdillah ngariwayatkeun ingsun saking Abdillah berarti tidinya teh kapisah urang ti saha ngariwayatkeun ingsun teh berarti geus ti guru kaditu an Abdillah tapi lamun encan pernah 7 kalimat cukup saking Abdillah mantap ham riwayatakeun bae naon sebabna sakali ge teu tamat baheula mondokna masya paehna ilmu kajepit ping-ping 2 nah hadis ieu hadis Taimanana rimanana tisidina syada yusiru isil muhtadaruf ala ini augeri undek maot muhtadar ngaranna kudu nyaksikeun ka mun undek wasiat maca sejarah nangis lain dat pangyampaikeun tuh sawah nu itu jangan wasiat santai teu meunang salat isnain eta atawa ini seagama cara atawa di luar agama lantaran di perjalanan dengan ka urang teh ternyata nasu budak masalah panggil luar agama lantaran darurat kurang dibahas dina kitab ieu urang dipanya nabi bahkan sakadar nu di Bali mah anu kadele jujur ka di sini wayan diana wayan nazal wayan mengge ngaranna nah nah iya siapa tolong sampaikan wasiat nih di sini nah eta wasiat agama duaan tapi ulurna atawa saagama ta eta teh maot wasiat Abu Jahal wasiat geus tabal moy ulah nah si anu nyampaikeun teh adao badfanon gitu khona ieu boga rasa na ieu teu beres ieu asanat kulantaran maka untuk mendak tersebut adalah dua saksi khianat sakumaha ada itu ya biasasin zamanal mait sumpah lah Nabi sumpah ini tulian lamun kanyahuan gua ternyata bohong maka pada ayat kemudian ngadakwa 2 saksi dapian lahu halapa aqrabul warasah humpah nupang deket-deketna ahli waris ala kizbihima sing kimadau cek urang lagi lamun memang iya sun 2 saksi nu nyaksian tentang wasiatna ahli mayit bisa diterima masalah tapi ternyata saksi tersebut setelah diteliti ku ahli waris teh ia adalah hianat asana maka ahli waris kudu ngadegkeun deui 2 saksi untuk ngadakwakeun bahwa saksi tersebut telah berkhianat terhadap keluarga lantaran ieu barang-barangna nu kamari geus dijelaskeun kapan
geus ditataan barang jumlah sekian berarti modalna sekian na eta teh eueuh hiji teh ieu teh piala wadah anu terbuat tina perak dihias diukir ku emas eueuh eta mantak asana ieu dua saksi hianat na eta lah lamun memang benar-benar merasa dihianati kudu ngayakeun deui dua saksi untuk mendakwakan dua saksi tersebut bahwa saksi pertama adalah hianat. Geus engke lamun dipanggil ku hakim kemudian kebenaranana diadukeun ternyata nu menang adalah ahli waris wal hukmu tsabitun fil wasiyaini hukum tetap dina nu didewasiatan mansukhun fi syahid berarti disalin dinu nyaksian artina dibubarkeun geus kekuatan saksi ahli waris diperkuat dibenerkeun sanggeus dibenerkeun saksi nu itu berarti mansuh wa kadza syahadatu ghairi ahlil millati kitu keneh lamun nyaksianana lain saagama Kristen misalna Yahudi misalna Konghucu misalna Buddha dan lain sebagainya model di dieu nu nyaksiana adalah Nasrani mansuhatun nah ieu ge sarua bae teu bisa dipercaya eta teh baheula kos kitu kuari kejadian aslina kuari di negara urang di negara di hukum Islam teu meunang saksi ngayakeun saksi kafir teu meunang kuari mah pan saksi teh kafir ge hayu bae pengacara kafir hayu bae saksi teh kudu anu saagama Islam deui teu bisa disaksian ku kafir boro-boro saksi itu tadadak mendawat komo ieu mah saksi nikah mah kudu adil-adilna didele walina didele saksina kudu nu ahli ibadah ulah sambarang budak kata geus dibawa bae geus kawinkeun teh keur peuting nikahna sana nyaksian itu mah tukang beca saksina anu sok kadeulean ping-pingna sakadaek bae eta nasibna kumaha lah ulah loba omong penting mah ditikahkeun bae daripada henteu cenah pan kos kitu tah ieu sehingga ada ieu teh pan anakna ke turun temurun masyaallah ieu saksi kudu anu saagama ieu mah keur carita baheula asli kajadianana dua Nasrani nu nyaksian na ieu dibubarkeun lamun memang merasa dihianati ahli waris di dinya aya ba'da sholatil asri ikeur nyaritakeun kok dicaritakeun salat asar wati baru sholatil asri ieu malit tagliz ngaitibar ngitung-ngitung ngareken salat asar hanya supaya luar biasa keraslah hukum sebab di ba'da asar eta lah biasana untuk mengingat kepada yang maha kuasa kanu maha agung nu mantak dijelaskeun ba'da sholatil asri ta eta teh jeung sawareh mah lain asar unggal bada salat bae tapi dina ayat eta tadi dijelaskeun adalah ba'da sholatil asri ieu maksudna litagliz wa tasisul halbi bil ayati bistaini min aqrabil warasah nangtukeun sumpah dina ayat tadi dua saksi nu leuwih deukeut soal ka ahli warisna ieu li khususul waqiati khusus karena perkara anu tunibat tadi allati nuzilat anu diturunkeun ayat tadi coba anu pangdeukeutna ka ahli waris padahal mah kabelah dieuna mah anu bener-bener nyaho karena kebenaran tentang hukum tersebut tama endek anu pangdeukeutna ka ahli waris mangga mun kuari mah atuh sekitar babaturanna bae gae atuh deungeun-deungeun anu penting mah nyahoan bae mangga bae dengan ieu mah keur carita kajadian khususil waqi' allati nuzilat anu diturunkeun ayat khusus kejadian anu tadi yakni nu naikna adalah aqrabil warasah dua saksi nu pangdeukeut-deukeutna ka ahli waris kitu teh barahul Bukhari anna rajulan min bani sahmin kharaja hiji lalaki ti turunan bani Saham kaluar ma Tamim dari babarengan jeung Tamim dari wa Adi bin Badda jeung Adi bin Badda eta dua nana wahuma nasraniani dua nana beragama Kristen pamata sahmiu mautlah si kisahmi bi ardin laisa fiha muslimun di hiji tempat nu eueuh jelema musliman balama qadima bi tirkatihi barang datang manehanana qadima Tamim dari jeung Adai kalawan mawa tirkahna dibejakeun ka ahli warisna
ternyata barang diteliti ku ahli waris Bapak Kidu zaman min fiddatin mukhawasat kalengitan hiji tempat hiji wadah hiji kitu piala terbuat min fiddatin tina perak mukhawason anu ditaretes tu diukir bizahabi ku emas atuh akhirna lantaran mahal hargana parupiah dilaporkeun lah Tamim dari tersebut jeung ada ila Rasulillah ka Kangjeng Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ieu mah geus diberitakeun ngan ayat tek hadis da di dieu nu mantak dijelas. Urang ngaji hadis teu pernah mondok henteu. Atuh ngadengekeun bae bari nundutan ge masalah. Cek nya teh mun nundutan memang watek kula ieu. Terus ieu mah datang ka paeh ge berwatek kitu ieu. Ieu mah keur carita ayat tek da di dieu. Jadi urang ngaji Bukhari teh kudu taliti lantaran ucapan Kangjeng. Aya di dieu tekna nanti dibacakeun ge. Mendak panuzilat diturunkeun ayat nu pertama pahala umamat. Nu pertama titah sumpah ku Kangjeng Nabi Tamim dari geus surahna nu kamari ieu mah keur carita tek hadisna ieu jeung kiadai. Sumpah beres geus sumpah mah nyana sumpah wallah make aturan-aturan Islam make wallah padahal mah nyana agama Nasrani tapi tetep make wallahi ngaran sumpah mah wallah urang mah sumpah teu make wallahi pan di Arab mah kam hadza tasabah kam 50 real cek 50 real cek urang pan ditawar ku urang teh tuan biasa awewe mah pan kos kitu tuan 15 real wallah la eta teh nyebut la bae make wallah nya mah demi Allah henteu geus kos kitu mah orang Arab mah kos kitu wallah nek mere kam tuan ada 50 real halas 30 real wallah halas make halas wallah demi Allah los cek urang mah atuh make wallah teuing cek urang mah deuk los doang ge masyaallah atuh kitu bae urang Arab tiba heula lagi wallah make wallah bae tah ai di urang mah lain demi ye henteu demi bae mah bener aing mah henteu bener sia henteu demi geus atuh aya henteu mah ngan demi doang nya mah eta nya sia tadi demi naon demikian henteu terus di urang demi doang. Nah, disumpah ku Kangjeng Nabi beres summa wujida jam di Makkah ai prakapanggih wadah tersebut di Mekah. Pakola cek eta lalaki nu manggihan teh ibtanahu min tamimin wadin cek penjual kaula ieu nu mantak dijual menang meuli ti Tamim jeung Adai. Wah. Berarti baheula mah nyana teu ngaku bahwa nyana nyokot jasa kitu ayana cenah waktu keur disumpah mah. Kangjeng Nabi disumpah Tamim jeung Adai maneh bener kawasiatan muhun naon-naon barangna eta sakitu ayana apa aya nu disumputkeun teu aya apa aya anu dicokot teu aya sumpah siap saya siap sumpah sok sumpah wallahi abdi kawasiatan ku Kisami turunan ku seorang teman kaula turunan Kisam bahwa ieu barang-barang titah sampaikeun ka ahli warisna saki ayana demi Allah sakitu ayana geus bae beres tapi ternyata kapanggih di Mekah aya barang tersebut neleungit kapanggih begitu bebeja ditanya menang tisa menang meuli tisa ti Tamim jeung Ade berarti bohong baheula nya sumpah aya nu disumputkeun nu mendak turun deui ayat panuzilatil ayatus tsaniyah turun ayat anu kadua tain fa'in usirat ya tadi namun nyata-nyata bahwa manehanana teh berdosa yakni hianat terhadap sumpahna maka ngadegkeunlah dua saksi ti ahli waris tuluy kemudian faqama rajulani min auliyai sahmi dua lalaki naik di wali sahmi tidinya naik untuk mendakwakan sumpah tuh pahala apa sumpahnya nak nyumpah di jero sumpahna bahwa sumpah lu pertama wahwa saksi lu pertama sumpahna telah mengkhianati ahli waris. Itulah numendak pakoma Amrun ibnul As warajulun ahor dua lalaki dina Imam Tirmidzi mangariwayatkeuna hiji ngaranna Amr bin As nomor kedua lalaki sejen numendak manehanana siap nangtung lantaran nyana termasuk dulur ke Kisahmi pahala apa sumpah wa kana aqraba ilaih
manehanana lah nu leuwih deukeut ka kisami tapi riwayatin farada fa'asa ilaihima wa amarahuma ay balligha ma taraka ahlah falamma mata akhadha al-jam nailah aya deui riwayatna lain gitu Tamim Dari begitu manehanana lila diberi hidayah ku Gusti Allah mun diberi hidayah langsung datang ka Kangjeng abdi besi kaburu maot cek Tamim Dari hayang asup Islam ya Rasulullah cek Kangjeng hayang asup Islam langsung tadi syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul abdi ge sarua abdi embung tinggalin kepercayaan abdi salerosna maka Tuhan tetos lila kan kulantaran asa gengsi bae baja iman ka jelema anu hina ka jadi papan fakir miskin lain pedagang abdi ayeuna hayang asup Islam geus asup Islam barali ka imah sanggeus barali ka imah datang deui ka Kangjeng aya naon Tamim abdi ayeuna rek nyarita kalakuan abdi keur waktu abdi beragama Nasrani salah sahijina baheula nu kungsi disumpah ku Gusti abdi dagang ka negeri Syam babarengan jeung seorang lelaki ti golongan Sahmi di jalan sebelum sampai ke Syam wafat memeh wafatna anjeunna wasiat ditanyampikeun barang-barang ternyata barang-barang tersebut ku abdi dicokot hiji barang nu termahal bentukna piala terbuat tina perak diukir ku emas wayana sakitu abdi mah bade nyerahkeun diri ka Gusti mangga bade kumaha ge oh anjeun panggil ahli waris Sahmi setelah ahli waris Sahmi dipanggil ku Kangjeng Nabi ieu Tamim jeung Ade telah masuk Islam dan mengaku bahwa dirina ketika manehanana menyampaikan tirkah menyampaikan wasiat terhadap keluarga nyana aya anu disumputkeun ku nyana yakni hiji piala bener cek ahli warisna taya nyana baheula sumpah untuk menutupi dirina ku ayana kitu deuk kumaha ayeuna cek keluargana tetap kami menuntut walaupun kumaha kami menuntut kami ieu hirup teh bergantung kana dagangan sedengkeun eta mahal hargana ku Kangjeng Nabi itu disumpah bener iya barang mana bener mana nyokot bener cek Tamim Dari bener cek keluargana iya teh barang-barang anjeun bener nu kami dituntut ku Kangjeng Nabi kumaha anjeun Tamim jeung Ade siap ngaganti siap abdi siap jasa ngaganti kumaha ieu cara ngagantina kuduaan abdi saparo ieu saparo jabaheula maling lagi duaan kemudian kami hasil lagi babagi duaan keluarga atuh ngagantina duaan mantep dasar ahli sorga mantak naon atuh kuari dilaluhur mun ngararaku atuh heuh turutan Tamim Dari tah ngaku masya Allah sakitu ge nya nama ti Kristen baheula asup Islam maju ngaraku beuh mun kuari ngararaku ieu duit negara mun di aku dipaling geus kajen tama Soeharto mah geus teu aya nu aya bae atuh kuari mun ngarasa ieu teu ngarasa tuh ulah jang ke kanyahoan di akhirat engke sidang ke di akhirat oh pemimpin urang di sidang tuh pan itu nonggengna ka kain cabaenya wow diberitakeun kan ku malaikat ini adalah pemimpin RI menjabat sebagai ini adalah di MPR ini DPR pusat ini menteri ini gubernur ini RT lah RT tapi tetep bae nongengna ka kain Jawa RT ge korupsi keneh bae RT sih naon di korupsi nah pokoknya aya bae lah pokoknya geus eta teh pan di dalam urang teh aduh itu bupati urang tuh keur di sidang tuh gubernur urang ibu itu menteri urang itu anu urang itu urang ditinggal teh itu rakyat nggih kapan ditanya ku malaikat begitu di sidang teh geus aya tulisan nanti malaikat ditanya coba bangsa Indonesia yang hidup di zaman presiden
mah heulana heran aing mah. Bangun sinis teh kitu. Teu kabere duit ka jeung hukumage ya budak ye. Betulkah ini pemimpin Anda korupsi? Waktu orang kabeh ditanya. Cek orang anu nyaho mah betul. Cek anu teu nyaho mah saya mah tidak tahu. Cek anu milu korupsi mah lah ulah diperpanjang malaikat. Kayaknya kababawa ieu nya geus muringis atuh meureun di kitab aing aya ieu bakal ieu. Aduh. Engke pancak gubernur teh. Ini dana hibah 300 miliar telah dibagikan kepada 300 kiai. Di antaranya ada yang diberi Scoopy. Nah, itu geus aya tulisan-tulisanan atuh berjamaah kana neraka jahanam. Teh lah kos kitu mentak naon mun salaladar deh samaruk teh hirup terek di dunia doang lain isuk pageto nu beratna mah urang teh eueuh kuari aya isuk eueuh deui di tengah-tengah aya ieulah seluruh amal perbuatan urang kudu dipertanggungjawabkeun ku urang teu bisa kuno saja dibere perwakilan malaikat raqib atid ma min qaulin illa ladaihi raqibun atid kabeh aya tulisanana teu bisa menghelak urang. Moal kebal isuk pageto urang dikubur memawa dokumen tulisan ti malaikat raqib jeung atid nu engke pada akhirna di mahsyar bakal disidang urang. Ingat-ingat ku urang teh. Ingat-ingat persidangan eta engke masyaallah. Mentak cakang yang Nabi aksiru min zikri hazimil ladzat. Lobakeun ku anjeun ingat ka paeh. Aing mun paeh. Merenung coba di imah saya kedeung. Kieu. Kenaon gaji? Aing ieu mikiran keur ngora. Kunaon emang? Lain kunaon-kunaon pan sia ge ku aing dibawa keur memeh nikah. Dah, suka ngomong kos kitu. Teu pan sia disedekkeun ku aing. Aja emang kumaha ku majikan. Atuh sia teh kunaon daek baheula. Eta dosa kara. Ji, itu kakak anu maksa. Itu maksa ge mantak naon lamun ngomong mah doraka kitu pan sia sarwana. Tu pan getek sarua kula ge. Eta. Oh, terus. Keur di Jakarta, keur di Bandung, komo keur di luar negeri, inget-inget aya kabeh mangkana. Masyaallah karim. Aju kudu kumaha tuh, teu kumaha urang ngaji teh jangan nyahokeun kos kitu. Mun hayang salamet ge atuh tobat. Aju ku tobat beres ku tobat tuh nanaona. Nanaonan ku tobat mah. Urang tobat bebeneran Gusti. Abdi keur ngora keur bujang, abdi geus kawin, abdi di Jakarta nyaho sorangan Gusti. Jahari teh atuh pertempuran anu sengit di Jakarta persaingan anu sengit. Abi teh asup ka limbah hitam harita teh ka limbah hitam loh ilu mabok teh zina judi ayeuna abdi sadar Gusti embung abdi mah sadar teh lain teu mampu embung we horeng dosa hampura Gusti unggal peuting hampura mata abdi hampura Gusti ceuli abdi hampura bebeneran Gusti abdi mah moal balik deui kanu koskara itu boro-boro keur teu boga keur bogana ge abdi mah horenganan eta teh neraka Gusti abdi sieun ka neraka Gusti abdi hayang salamet Gusti abdi mah deuk ngaji abdi mah deuk salat dideuleuh ku urang tingkahna Allah paneuleukeun bener tante sia tobatna ternyata bener kanyahoan bener lah kumaha dijigireun imahna aya nu nanggap orkes nyana panghareupan. Cak Allah, sia kabarit tangka aing astagfirullah pan atuh kuari ieu si ting-ting ku sia di deuketan. Bohong mana teh cak Allah teh jadi teman tobatna tah. Tapi lamun kieu mah begitu dar aya tanggapan koskara itu menghindar aing mah ka mushola. Di mushola bae bari ngintip. Ya sarua kele atuh ente geus beneran ya geus di imah bae atawa di mushola gitu hajir ka mana mushola lah kunaon teu lah gandeng di nya mah orkes beuh kada kuari bae cak nu di mana ngeh cobat aing isin aing ka pangeran beneran ka bener geus moal aing mah
ulah di pikiran pokoknya mah geus malam ieu mah moal we malah di imah aing di kamu sholat atuh geus atuh kos kitu mah orang kayak marangda ada tuh di imah na alpa percaya jasa kan nyahoan anak haji aya teh si baju aya nu karonengan bareureum kan nah eta bareureum ieu mah gincu ja kamu sholat beneran tobat nyaan Allah maha uninga tuh naon nu baheula mabok nu baheula zina geus eueuh insyaallah asal beneran entek urang ngaji ge supaya nyaho jalan baheula ya jelema muznib dia kemudian tukang ngabohong tukang mabok tukang zina aya praktek ngimpi barang ngimpi teh ya ieu bobogaan keluar orai dina impianana teh manjangan ngabelit ka awak dina impianana barang geus itu nangoh bae di hareupeunana di beungeutna dina impian teh eplak teh calangap si orai barang calangap keluar seuneu ngagebos ka nyana buah atuh hideung awak digebos ku orai cirinya nyana teh berupaya keluar ti orai terus lumpat begitu lumpat udah ngimpi caknya ti harita rada berubah bangetna terus ieu kakarak ngimpi sakitu nyerina aing digebos ku seuneu datang ka geheng dina impianna geheng kos areng sakitu ngimpi gara rasakeun nyerina gurat batunyana ti ayeuna Gusti abdi moal balik deui ka mabok abdi moal balik deui ka zina moal balik deui abdi ka ngabohong abdi mandek ninggalkeun lembur Gusti abdi dek ibadah neangan nu nuduhkeun ka abdi berangkatnya langsung ngaji ibadah 12 tahun teu pernah ngomong jeung jelema jeung Allah bae Allah kapanggih lah ku Imam Syibli di Baghdad Syibli teh waliullah eta jelema kapanggihna nya geus kuru di samping kuru rewag-rewig di samping rewag-rewig cicingna di luhureun kuburan bae kadang-kadang tanah kuburan dikieu-kieukeun ka pipina kumanehanana tapi kunyam ke nyom bae ye sungutna teh kunyam ke matana ka luhur ka handap ka luhur ka langit ka luhur ka handap seakan-akan geus teu maelu ka alam sekitarna jeung jelema geus pepegatan kitu jeung kitu bae cak Imam Syibli teh wah ieu asana lain deui jelema di deukeutan begitu di jero hate dekat-dekatan nyana lompat ya dituturkeun cek Imam Syibli ka mana ieu bari ngadoa ka Gusti Allah Gusti abdi bayang jelas eta teh saha nu sabenerna ayeuna kapanggih nyana nanya make bahasa anu lemah lembut ngan teu daekeun ngajawab tapi barang make sumpah mah wallah billah tallah Imam Syibli nya abdi hayang terang nu sabenerna Allah nyana ngajawab nangan Allah dong aya eta anjeun ruwag-rewig kunaon mencarak bahasa urang mah ulah ieu geus pepegatan jeung dunia-dunia nu mentak di ruwag-rewig eta mah ge baju tambal tepil ku geus pepegatan jeung kalazatan pakaian ari eta maneh dula-deuleu ka luhur bae naon ingat kanu maha agung bae Allah nu nyieun langit bumi katut eusina dunia jeung akhirat buatanan eta kunyam ke jom bae naon abdi eueuh deui nu dibahasakeun iwal tingan Allah kuari maneh hayang naon hayang gapanggih teh jeung Allah bae teh hayang gapanggih jeung sasa cek Imam Syibli kan wali buktikeun lamun anjeun bener-bener hayang gapanggih jeung Allah sok buktikeun langsung perem meratap ya Allah perasaannya nangis kapanggih jeung Allah golepak pae tuh dioyak-oyak ku Imam Syibli pae ya ieu mah wih atuh geus pae di kumaha komunikasina ya akhirnya nyana lumpat Imam Syibli ka lembur tulungan kunaon atuh aya mait keur diajak ngobrol pae ayo coba ka ditu hayang ka dieu eueuh cek jana man sabakoni saja lemah nu niheulaan ka abdi dibawa ka mana jeung ka mana ieu coba maneh ka ditu teangan gade-gade itu pas Imam Syibli keur ka belah ditu aya ya Syibli hei Syibli
ieu mah teu kudu diteangan eueuh nu ngurusan tama mayit ilal malaikat mata wallahu ilal malaikat eueuh nu ngurusan kecuali malaikat cek Imam Sibiko di urusan ku malaikat eta maka kasih kaula cek Gusti Allah pal bisa kos kitu kumaha mimitina awalna manehanana jelema mudnib jelema tukang zina tukang berdosa tukang mabok kabelah dia na ngimpinya nan diberi impian ku kaula seperti eta teh can sabaraha sebenarnya mah impian siksa model kitu teh kidinya nyana tobat ka aing tadarwal khusu isna asyara sana 12 tahun ku aing geus dihampura cek ada geus seunna naonnya nama geus disayagikeun di sorga aing ta eta teh pan teu dijilid henteu dihad Allah mah maha kawasa urusan fikih urusan hakikat engke lain deui urang mah sebagai negara ngurusan teh ngurusan fikih mun aya nu maling potong mun aya nu zina had mun aya nu ngabunuh bunuh deui eta mah wajib diperlakukeun hukum di negara eta fikih urusan hakikat mah loba jelema nu mabok teu dihad loba jelema nu zina teu dihad dihampura ku Gusti Allah eta mah urusan Gusti Allah tamah ngan urang lamun jadi kepala negara atau laji alat negara teu ngalakukeun eta doraka urusan urang anu boga dosa urusan urang jeung Gusti Allah bae mantap kayak geus aya ditobatan gua setiap di keur ngora mah aduh pamajikan emang keur ngora kunaon cimplong itu kayak keneh di kamar pane mau di kamar manakeun moal jeung paranti paparanti cenah tobat aing mah ini cimplong resep tomat bepiceun atuh belum lah geus kolot ku ari mah tah tobat teh mun urang sering main gaple piceun belum gampang meuli deui anyar mun boga remi piceun cimplong piceun sagala rupa urusan sarana itu maksiat piceun mun nyaan mah deuk tobat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala piceun beh kadang dulu ka kamar deui aduh keris jalo bae segala peso ieu beubeur keur ngora ieu waduh tah aing hurupan ku 40-an make beubeur ieu waduh ieu menang meulina ge mahal ieu waduh amben pohara ieu amben ieu aing ngajawarat teh ieu barang aing ngaji kacilongo koreng nu kieu teh bahaya ngamusrikeun ieu aduh bahaya geus ulah sok dipandian eta peso segala golok tutup bungkus kabeh gali kurang kubur cet geus cek pamajikan aku naon dikubur ka nah geusan geus kena jadi tanah ka ditu atuh jual bae sia mah jual malulu nyasarkeun yang kitu galikeun kongkorong lumayan gua 500.000 kalau segeram ka sugan beres ulah make jual-jual icat geus aing mah geussan tanda saksian Gusti tah ge dihareupeun aing dihareupeun Gusti Allah bahwa aing geussan urusan-urusan kos kitu geus aing mah ka Allah bae geus mantep geus kolot pembandingan kos kitu piceuna sagala gelang bahar sekarang cing ieu mah kolot gelang bahar cincin eta geus rapihan lamun endek make sakadar sudah bae sudah Kangjeng Nabi Kangjeng Nabi gosok make ieu disesuaikeun urangna leutik deui urangna setengah sedang deui urang gede deui make cincin teh pan aya nu kuru teh eta teh seimbang cek Fatul Muin ge salah teh kudu disesuaikeun leutik deui sedang mun ngaran sunah bae eta teu masalah geus ngan ulah aya kepercayaan lempengkeun ieu urang ngaji teh supaya lempeng saya peso kuning-kuning kos piceun bangsa-bangsa golok-golok piceun peso combong alam geus teh monggo situ beubeur piceun geus segala gitu geus ka Allah bae geus mantep jasa Allah Maha Uning masyaallah beda ka haji ku ari cek nu di imahna teh kunaon asana bageur ka kula atuh ya masuk aju bae kabageureun kunaon emang atuh kula nyokot duit di kantong ka haji jatuna naon di geus sababaraha poe emas ieu deuleu emas korek emas dijual sugan teh bageur bener bae
Atuh ieu mah nyokot kakara ge 500.000 maling goreng emas mah 10 gram. Aduh, ulah ngomong gesan kuari mah. Teh tobat sing lempeng beresan diri urang ka Allah keun geus. Mata di ka Allah keun, ceuli di ka Allah keun, irung di ka Allah keun, sungut di ka Allah keun, beuteung di ka Allah keun. Disejak urang Gusti hirup abdi zahiran wa batinan dikagustikeun. Maksud dikagustikeun neangan ridho Gusti. Ku cara nuturkeun parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti. Geus mantep jasa. Geus lah nu kolot mah geus kitu bae geus. Ulah asa-asa. Segala kakarawang deui, segala nanaon ya kitu-kitu keneh. Geus, cenah ieu ngabeakeun itu hancaan. Segala hantu mah anggeus. Minggu ngaji orang bukan sargep kolot minggu ngaji insyaallah sana jan hujan berangkat baik pantes ji urang ngaji pan hujan daripada imah dicarekan mun imah ingin ngaji orengan nyilib ngaji ge sarua bae balak jasa nu di imah kokoprak geus beak 3 kuat itu. Kotok baru dikokoprokan aing deh mendingan ngaji. Aing tos ngaji ge ieu deuk balik ka mana puyeng aing ge ieu. Sugan teh hujan ngaji bener orenganan nyilib. Itu binte cenah ieu beneran duh. Tanpa pamrih geus hujan panas dicoba ku Gusti Allah. Ayo istiqomah ngaranna. Zalika adna eta hukum nu tadi disebutkeun ngabalikeun saksi kawarasan nu tadi nama saksi nyaksian wasiat anu dibenerkeun ku Kangjeng Nabi lantaran memang manehanana sumpah tapi ternyata kekuatan ahli waris teh lebih unggul maka dibalikeun saksi tersebut teh ka saksi-saksi keluarga. Zalika hukum tersebut tina ngabalikeun sumpah ka para ahli waris adna eta leuwih ngadeketkeun ilayatu kana yen ngalaksanakeun para saksi atawa para nu kawasiatan bisyadati kana saksina lawajah kana zatna hartina kana sabener-benerna sautuhna saksi jaksian datang ka mana nu kumanehanana ieu ditanggung jawab min ghairi tahrifin wala hianatin tambah ya rubah-rubah jeung aya hianat atawa aqrabu ila yakhafu ngadeketkeun kana yen nya sararieun antara daiman umbadai manihim kana ibalikeunna sumpah sabada sumpah maranehanana geus ayana sumpah ti keluarga eta motifna 2 nomor kahiji supaya nyana sadar bahwa nyana nyaksian baheula teh bener-bener salah atawa manehanana supaya sieun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ku dibalikeun saksi nu tadina nyana nu sumpah kuari sak sumpah keluarga. Wattaqullah lantaran engke lamun bener-bener keluarga daek nyaksian engke na bakal ka memeleh kanyahoan kasalahanana paya tadihuna lamun geus kanyahoan ge di memeleh manehanana katempuhan nu mantak awas hiji ulah bohong 2 singsieun ka Allah wattaqullah bitarkil khianat wal kid 3 wasma'u dengekeun ku maranehan maraneh kabeh naon nu diparentah kalawan ngadenge simaa qabul terima dengan hati yang lapang. Urang sering ngadengekeun ngaji ngan didengekeun doang asup celik katuhu keluar celik kenca eta mah lain simaa qabulin ngaran. Geus dicaritakeun ieu ku kiai teh bahwa kredit teh haram ditenge ku urang asup ka celik katu keluar celik kenca. Eta lain simaa qabul. Berarti teu sieun ka Allah, sing sieun ka Allah dengekeun simaa qabulin. Lantaran wallahu la yahdil qaumal fasikin. Allah moal mere pituduh, Allah moal nuduhkeun, moal mere hidayah ka jelema ka kaum anu pararase kabeh nu kaluar tina taat ka Gusti Allah. Jelema nyaho tapi teu make kaluar tina aturan Gusti Allah, pasek karana moal dibere hidayah ku Gusti Allah. Ngadenge bahwa mabok teh haram, mabok bae, Allah moal mere pituduh ka jelema pasek.
ngadenge zina teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos kitu ngadenge judi teh haram tapi nyana terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kitu ngadenge kredit teh haram tapi terus bae Allah moal mere pituduh ka jelema kos karitu nah ieu tinggal urang na bae moal kebal urang bakal maot di sidang mandak wattaqullah wasmau jelema taat ka Allah teh takwa ka Allah kadeuleun ku urang ku geraknya datang ka mana takwana delekeun kasieuna dele kurang mun pejabat kumahanyana ngalaksanakeun di jero jabatanana mun nyana ahli ekonomi dagangna jeung usahana kumaha jak kadeuleun jelema takwa jeung teu takwa mah boro-boro eta kiai katakwaanana ge kadeuleun datang ka mana nyana katakwaan ka kiaianana ngawarung nyana datang ka mana katakwaan ngawarungna dan lain sebagainya selalu kadeuleu bae di mana mamang ieu abdi mah cenah digawe di mana di pabrik deleukeun digaweuna kanyawan takwana jadi takwa teh bakal zahir batin ge bakal kadeuleu pan takwa mah dukungan zahir di jero sieun ka Gusti Allah kasieun nyana ka Gusti Allah kadeuleu ku gerak-geraknya nu mantap wattaqullah wasma'u wallahu la yahdil qaumal fasiqin mudah-mudahan urang kabehan dibere daek taat ka Gusti Allah dibere sieun ka Gusti Allah dibere nurut ka Gusti Allah ulah diantengkeun dina salah ka Gusti Allah sehingga urang kaluar tina kelompok fasikin urang kaluar tina kelompok jelema nu maksiat terakhir orang mudah-mudahan diberi hidayah ku Gusti Allah sehingga kasalahan-kasalahan orang dihampura ku Gusti Allah aya dina kelompok ridho Allah Subhanahu wa taala bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil